Lawas tepanggih jeung babaturan-babaturan dalit. Hal sarupa kitu nimbulkeun kasono. Malah kadang sok aya pertanyaan na diri, nah kuring bakal panggih deui kitu jeung nu jadi babaturan dalit teh. Anu ngajadikeun jarang panggih taya lian ku pada geus boga kasibukan sewang-sewangan. Jeung deui imahna ge geus paanggang. Sok komo jeung babaturan sobat dalit ti leuletik. Tempo rumaja pindah imah. Ari mimiti mah sok asa kaleungitan. Tina hal sarupa kitu teh sok nimbulkeun kahayang nya hayang panggih deui jeung maranehna. Parang keur anteng ngalamun ngawawaas mangsa baheula anu bruh brehna rembongan. Kadang mangsa-mangsa keur meumeujeunna resep ulin bet hayang balikan deui. Nya lamun bisa mah mangsa-mangsa can mikiran kasusah jeung kabingung. Da nya atuh disebutna oge mangsa bolon keur meumeujeunna resep ulin. Tapi beda jeung kiwari. Pikiran teh geus mimiti mikiran laku pikahareupeun anu masih keneh keur dipilampah. Dina hiji mangsa sigana rasa kuring geus deukeut jeung salah saurang babaturan anu ngaranna Rowi. Harita kuring hayang pisan panggih jeung manehna teh. Kiwari hese panggih jeung Rowi teh sabab si Rowi mah pindahna teh ka Cianjur. Rowi babaturan dalit ti leuletik. Nganti saprak pindah ka Cianjur jadi jarang panggih jeung kuring. Geus taunan teu panggih jeung manehna teh. Kuring oge ngarasa bungah ku datangna Rowi ka imah teh. Malahan eta oge kuring aya rencana rek ngadon ulin ka Cianjur ka imahna Rowi. Sameme kuring indit ka Cianjur geus datang manten Rowi ka imah kuring. Tadina mun teu didinya nu ka Bandung, saya anu rek ka Cianjur. Ya untung we maneh henteu ka Cianjur. Nah kunaon kitu make jeung untung sagala siga kana dadagangan wae. Mun maneh ka Cianjur, maneh moal bisa papanggih jeung urang. Urang geus teu di imah ayeuna mah. Boga gawe di nu jauh kitu. Make tara aya di imah sagala. Nya kitu we geus kumaha deui atuh. Da geus boga pada lalakon. Sebenarnya harita siga aya nu beda. Kuring ngarasa rada heran kasih Rowi anu jadi robah sikepna. Sok padahal manehna mah jalmana tukang heureuy, nyaresep kuyon. Tapi nah harita bet jadi jalma anu lungguh jeung cicingan. Pamikir paling oge Rowi keur boga masalah. Matak sikepna kitu oge. Komo deui basa Rowi ngabejakeun maksudna datang ka imah kuring teh manehna menta diantir jarah. Hal sarupa kitu oge geus nimbulkeun tanda tanya. Tara-tara si Rowi make jeung hayang jarah ka Mahmud sagala. Malahan katinggalina harita si Rowi hayang pisan diantirkeun jarah ka Mahmudna teh. Biasana oge lamun parang nu sejen indit ka tempat jarah manehna mah tara pirajineun hayang milu. Nya kuring oge ngalaksanakeun ka hayang Rowi. Penting harita ninggang malam Kemis kuring indit jeung si Rowi jarah ka Mahmud.
Sajeroning perjalanan ke tempat Jara, kuring we nu galecok ngajak ngobrol ka si Rowi. Tapi ari si Rowina ngajawab ngan ukur saperluna. Bener-bener beda ti biasana. Sok padahal manehna teh tukang galecok, jeung sok sagala diomongkeun. Dina inditna ka tempat Jara, eta si Rowi make jeung ngajak ngendong sagala di tempat Jara. Singkat carita, kuring duaan geus tarpi ke tempat Jara nu aya di Mahmud. Satepina, kuring jeung si Rowi ngalaksanakeun tata krama adab anu sok biasa dilakukeun lamun jarah. Di tempat Jarah aya deui anu matak heran keur kuring. Nyaeta dina ngabandungan sikap si Rowi. Harita si Rowi loba ngajak ngajauhan ti anu Jarah nu sejena. Sabab geus pasti we nu ngahaja Jarah ka Mahmud teh lain ngan ukur kuring jeung si Rowi hungkul. Siga nu embung campur jeung nu sejen. Kahayangna teh nyamisahkeun maneh. Jadi ngan ukur duaan we jeung kuring. Waktu beuki nyerelek nyedek ka peuting. Kuring jeung si Rowi oge geus beres ngadua, ngawirid jeung sajabana. Kuring duaan neangan tempat anu biasa sok dipake sarare ku anu Jarah. Kitu deui wae si Rowi ngajak ka kuring saperti biasa ngajauhan ti anu sejena. Nya harita kuring cinggaloler duaan jeung si Rowi. Beringan ukur duaan anggang ti anu sejen. Sajeroning keur ngagoler kitu samemeh sare si Rowi ngajak ngobrol ka kuring. Malahan dina omonganna teh angger we loba carita anu nimbulkeun tanda tanya keur kuring. Kunaon wi ari maneh meni mung nyamper ka nu sejen? Supaya tengah ganggu ka batur. Moal atuh dan nu sejen oge geus ngamaklum. Soalna kuring teh aya teu pikeun ka maneh teh. Nya kunaon kitu? Saya teh rumasa loba dosa. Saya rek minta hampura ka maneh. Rumasa saya teh loba dosa. Pokona mah bisi teu panggih deui jeung maneh. Nyarita teh sok ka mana wae. Nyari urusan kasalahan mah urang pada saling hampura we. Da rumasa kuring oge loba dosa ka maneh teh. Hampura pisannya. Sakali deui hampura jeung saha nu nyahopan ari umur mah bisi we saya teh pondok umur. Si Rowi nyebut-nyebut pondok umur, ujug-ujug rei. Harita bulu pondok kuring teh jadi cing carengkat. Malahan kuring mah teu nuluykeun di obrolan. Kuring nyarek ka si Rowi ngomongkeun ngeunaan umur. Komo ngadenge si Rowi make nyebut-nyebut manehna pondok umur. Eureun ngobrol bari cici ngagaloler jeung si Rowi duaan. Kuring oge akhirna sare. Bari geus teu inget deui nanang.
Hudangna deui kuring teh kahudangkeun ku anu adan subuh. Kuring langsung hudang. Ngan basa kuring hudang, si Rowi geus teu kasampak ngagoler di kikireun. Pamikir kuring, sigana si Rowi geus hudang leuwih ti heula. Ngan ari kahayang mah, lamun manehna hudang ti heula, tong waka indit ka masjid. Tapi hudangkeun heula kuring. Tapi si Rowi teh geus nyapak eueuh. Kuring oge tuluy indit ka cai maksud rek bebersih. Bari tuluy wudu, saterusna rek salat subuh berjamaah di masjid. Saberesna kitu, kuring langsung asup ka jero masjid. Ngan barang kuring asup ka masjid, nah si Rowi betul di jero masjid. Sok padahal disangka mah manehna teh geus miheulaan ka masjid. Beres salat subuh, kuring oge neangan heula si Rowi anu memang geus eueuh ti dinya. Kuring oge jadi gegeran dengan ngomong sorangan. Geus jelas si Rowi eueuh mah, kuring oge langsung balik ka imah. Malahan kuring oge jadi terus mikiran laku si Rowi anu jadi matak aneh jeung heran keur kuring. Jero joy we kuring jadi hayang nepungan Rowi ka Cianjur jeung kaparengan poe isuk kuring keur predi gawe. Can oge kuring indit nyusul si Rowi ka Cianjur. Kuring tepung jeung salah saurang dulurna si Rowi anu sapagawean jeung kuring. Dulurna si Rowi kakarek deui digawe poe harita teh. Sabab geus ngadon balik heula ka lemburna di Cianjur. Kuring jeung dulurna si Rowi sarua digawe kana ngaput. Yang ngadon ngaput nyeunaan jaket. Kuring oge nanyakeun ngeunaan si Rowi ka dulurna. Dulurna si Rowi ditanya ku kuring ngeunaan si Rowi teh katinggali paromana jadi beda. Malahan katinggalina siga anu ngahulang. Paroman beungeutna jadi siga semu anu sedih. Malahan lila rek nembalan pananya kuring teh. Kuring jadi beuki panasaran. Sabab dulurna malahan siga katinggali ceurik. Kunaon kitu ari si Rowi teh mang? Nah mang kalah siga anu sedih kitu. Hampura Jang, mang teh poho teu ngabejaan ka Ujang. Sok atuh jelaskeun. Nah kunaon ari si Rowi teh? Sekali deui, hampura mang teu ngabejaan ka Ujang. Kapohokeun atuh da Jang. Rowi teh 2 minggu nu geus kalewat pan geus maot. Maot? Anu bener mang, ari nyarita teh. Apan tadi penting oge Rowi teh ngadon jarah ka Mahmud. Ngadenge katerangan ti dulurna kitu teh. Kuring jadi ngahuleng. Kuring masih kene kurang percaya karena caritaan dulurna. Da nya atuh. Jelas pisan pan penting tadi teh. Si Rowi jeung kuring teh ngadon sarare di tempat jarah. Ngan sanggeus jelas caritaan dulurna si Rowi teh teu bohong. Mimiti kuring jadi ngerasa aneh. Kana naon wae kajadian anu karandapan tadi peuting. Nah saha atuh anu tadi peuting datang nyamperkeun ka kuring
menta diantar jarah ka Mahmud. Malahan nepikeun ka sare jeung kuring sagala. Sanggeus tambah jelas kana keterangan ti dulurna. Yen si Rowi teh geus maot 2 minggu anu geus kaliwat. Teu karasa kuring ujug-ujug ngeclakeun Cipanon. Asa kadenge deui basa si Rowi ngomong menta hampura ka kuring. Paingan atuh. Penting eta si Rowi bet beda ti sasari. Manehna bet beda ti biasana. Sikepna menirobah pisan. Sanggeus kuring ngalaman kejadian sarupa kitu. Si Rowi anu geus maot jadi teweleh aya dina pikiran kuring. Malahan hiji kejadian anu aneh keur kuring. Harita basa malam Jumaah kuring ngimpi kedatangan si Rowi. Dina impian teh si Rowi datang make papakean serba bodas. Malahan beungeutna semu cahayaan. Si Rowi teu daek ngadeukeutan ka kuring. Jadi aya jarak antara kuring jeung si Rowi. Si Rowi datang bari teu nyarita sakecap-kecap acan. Tapi manehna ngan ukur ngabelengeh ngajak seuri ka kuring. Sanggeus kitu si Rowi ujug-ujug ngiles ngaleungit ti hareupeun kuring. Ku geus ngarandapan kajadian di tepungan ku anu geus maot. Sabab hate kuring oge jadi asa teu tenang. Nya kuring minta tulung kanu jadi ustad. Kuring minta ubar. Sangkan pikiran kuring tenang. Di pikiran kuring teu nginget-nginget ka si Rowi anu geus tilar dunya. Kuring oge ditugaskeun wirid jeung zikir. Oge kudu ngadoakeun si Rowi anu geus beda alam jeung kuring. Sanggeus kuring ngalaksanakeun parentah ti ustad, kuring oge ngimpi kedatangan deui si Rowi. Ngan dina datangna ieu mah manehna ngomong nganuhunkeun ka kuring. Manehna menta hampura ka kuring jeung ngahaturkeun nuhun kana sagala doa anu geus dikirimkeun keur manehna. Geus kitu mah di pikiran kuring oge sabihara-bihari deui. Malahan si Rowi oge geus tara datang deui ka impikeun ku kuring.